Naon Udah siang wayang wae. kusabab ari nu ngaranna wayang teh salah satu budaya anu di Indonesia. Lamun teu ku urang nu ngalora rek kusaha ieu wayang rek dinanjeurkeun. Itu Kunaon sia urang kudu wawuh kana wayang? kumargi urang kudu wawuh kana wayang teh yeuh nya. Urang teh lir ibarat wayang. Ieu wayang lir ibarat urang ieu teh. Kunaon lir ibarat urang pan aya pantuna. Eling-eling mangka eling rubingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae sabab daya pangawasa. Bahwasana wayang mah teu kawasa lamun eueuh dalang. Urang ge moal kawasa lamun eueuh anu maha kawasa nu boga kawasana. Kitu. Jadi we pepelingkeur urang bahwa urang teh teu daya teu upaya iwal ti diusik malikeun ku Gusti. Jadi kawasana urang teh dikawasai ku nu maha kawasa. Jiga dalang hayang hirup atawa wayang hayang hirup dihirupana ku saha ye ku si dalang gitu. Oh, jadi wayang teh ibarat manusanya bahwa urang teh aya nu ngendalikeun. Tah kitu bahwasana urang teh dikendalikeun ku Gustina. Nya ku Gusti Allah dikendalikeunana. Hebat budaya urang mah, hebat budaya Indonesia mah. Itu bahwasana pieling pientengeun bahwasana wayang teh lir ibarat manusia anu diusik malikeun ku nu maha kawasa. Gitu.